Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para saderek sadayana di mana wae ayana. Nepangkeun simkuring pun Budi Suwardiman, pupuh SMP Negeri 2 Garut, oge minangka pangaping MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Dina danget ieu simkuring sapara kanca ti tim MGMP Basa Sunda sejak ngaguar pangajaran Basa Sunda anu dialpukahan ku MGMP kali Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jajar anu baris dibahas dinten ayeuna nyaeta pangajaran Basa Sunda kanggo kelas 8 anu ngawengko 4 kompetensi dasar. Kumaha pangajaranana, kumaha brak-brakanana, tangtos saderek tumaros supados langkung paos sumangga urang sakseni pidangan salajengna. Wilujeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Para siswa sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina raraga pangajaran bahasa Sunda audio atanapi modul. Nah, dina danget ieu urang neraskeun pangajaran anu minggu kamari nyaeta masih keneh dina KD sisindiran. Nah, dina pertemuan ayeuna urang ngagaduhan tujuan nomor kahiji tiasa nyebutkeun rupa-rupa sisindiran. Teras nu kadua tiasa nerangkeun bedana antara rarakitan, paparikan jeung wawangsalan. Para siswa sadayana sisindiran teh kabagi kana 3 rupa. Anu kahiji nyaeta rarakitan. Rarakitan asalna teh tina kecap rakit. Anu hartosna pada papak dipuhuna. Maksadna aya kecap anu dibalikan deui dina awal jajaran satuluina jeung aya sora anu padeukeut dina tungtung jajaran. Nah, contoh rarakitan silih asih. Daek soteh kacinangka kacisitu mah teu purun. Daek soteh kasih eta kanu itu mah teu purun. Nah, ayeuna urang teraskeun kana contoh kadua nyaeta contoh rarakitan piwuruk. Sing getol nginum jajamu nu gunana nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu anu gunana dunya akhirat. Nah, ayeuna urang teraskeun kana contoh rarakitan anu katilu mangrupakeun rarakitan sesebred. Hayang baju 5 warna tapi embung kudu meuli. Hayang siga penggagahna tapi hese kana mandi. Nah, anu kadua nyaeta sisindiran anu disebat paparikan. Paparikan asal kecapna tina parik atanapi parek anu ngandung harti deukeut. Nah, deukeut di dieu anu dipentingkeun nyaeta padeuketna sora tungtung jajaran. Contoh paparikan silih asih. Aya meri dina rakit boboko wadah bakatul. Lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Contoh rarakitan anu kadua nyaeta rarakitan piwuruk. Kakulah nyiar kapiting ngocok-ngocok bobodasna. Ulah sok liar ti peuting usok loba gogodana. Nah, ayeuna urang teraskeun kana contoh paparikan anu katilu nyaeta paparikan sesebred. Kieu contona. Poe Sabtu, poe Kemis jeung Jumaah. Itu saha muril kumis, kumisna panjang sabelah. Para siswa sadayana ayeuna urang dugi kana rupa sisindiran anu katilu. Nah, ieu sisindiran teh disebatna wawangsalan. Wawangsalan teh karangan anu diwangun ku sindir jeung eusi. Dina sindir diwangun deui ku cangkang jeung wangsal. Anu dijieun wangsalna teh tara ditetelakeun kudu diteang dina bagian eusi. Wangsal teh sok merwakanti jeung salah sahiji kecap anu aya dina bagian eusi. Nah, contona belut sisit sabadarat kapirarai tiap wengi. Nah, teteguhanana nyaeta oray. Para siswa sadayana dina danget ieu urang tos dugi kana panutup pangajaran. Dina panutup pangajaran ieu aya pancen kanggo hidep sadayana.
Nah, mangga pancenama tinggal dina modul kelas 8. Para siswa sadayana sakieu anu kapihatur tutup bae ku ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sadayana sakitu anu kapihatur mangga nyangakeun mudah-mudahan aya mangfaatna kanggo ngaguar atau kanggo mekarkeun bahasa Sunda warisan karun urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sunda Nanjung Salawasna.